Yoy pisan. Raksa Art Production. Peuting Jumah Kaliwon datang deui. Langit lembur pasir huni poek mongkleng, eueuh bentang, eueuh bulan. Angin ngahiliwir tapi lain angin biasa. Angin anu mawa bau hanyir getih jeung bau menyan anu amis nyegak ti imah Mang Dadap. Kaayaan ini asih beuki parna. Napasna geus ngan hiji-hiji. Ustad Maman ti sore keneh teu eureun ngajikir gigireun ini asih nyoba nahan jiwa ninina sangkan teu leupas. Ujang geus teu boga kasieun, anu ayangan tekad jeung amarah. Bah, Ustad, kuring kudu init ayeuna. Kuring boga pirasat, lamun kuring telat, nini kuring jeung Mang Dadap moal bisa katulungan deui. Ceuk Ujang sorana tegas, leungeunna ngeupel page. Abah Karta ungeuk. Geus waktuna, Ustad. Kusim kuring dipunut pidoana. Jaga nini asih di dieu. Bisi aya serangan balik ti si Dadap. Ujang, hayu urang duaan. Tapi urang butuh batur. Urang teu bisa ngalawan ilmu setan kuduaan. Ujang bingung. Saha deui bah? Warga kabeh geus sieun. Teu disangka-sangka di luar imah aya anu datang. Pak RT Mang Udin jeung 3 pamuda ronda anu biasana cicing di pos. Maranehna mawa bedog, gobang jeung senter. Abah, Jang Ujang, ceuk Pak RT. Sorana rada ngageter tapi maksakeun tegas. Urang geus ngadenge kabeh ti Ustad Maman. Urang geus salah nyangka ka Jang Ujang. Ieu lembur urang sararea. Lamun bener si Dadap dalangna, urang moal cicing wae. Hiji kakuatan anyar asup ka Ujang. Manehna teu nyangka bakal dibantuan. Jam 11 peuting rombongan leutik eta. Ujang, Abah Karta, Pak RT Mang Udin jeung 3 pamuda lempang dina poekna peuting. Tujuanana hiji ka imah Mang Dadap di sisi sawah. Di kajauhan imah Mang Dadap geus katempo beda. Lain poek ti jero imahna tina sela-sela bilik kaluar cahaya beureum. Lain cahaya lampu tapi jiga cahaya seuneu. Bau menyan jeung bau getih beuki nyegap. Basa geus deukeut ka buruanana, Mang Udin ngarandeg. Motor si Dadap. Motor sport beureum anyar teh anu diparkir di hareupeun imah. Mesinna pareum tapi sakujur motor ngageter siga anu keur muriang. Tuluy tina sela-sela mesinna kaluar haseup ipis anu bau hangit. Ulah kaganggu, ceuk Abah Karta. Eta pangaruh tina ilmuna.
Hayu, urang gancang. Maranehna geus diburuan, Abah Karta teu ngetok panto. Manehna nangtung di hareupeun panto, ngarapetkeun dua leungeunna tuluy ngagarendeng maca doa. Dadap, buka pantona, ulah nyiksa batur, ulah nyiksa diri sorangan. Abah Karta ngagorowok. Eueuh jawaban nganti jero imah kadenge sora seuri Mang Dadap tapi lain seuri biasa. Sora seuri anu ngikik malengking mirip sora seuri Nini Asih basa kasurupan. Manehna geus kaeusi, ceuk Abah Karta beungeutna pias. Urang geus rada telat. Dobrak jang. Pak RT jeung pamudaronna teu mikir dua kali. Panto imah didobrak ku balok kai sesa. Panto kai anu ipis eta langsung hancur. Hawa panas langsung nyamer kabeungeut. Imah Mang Dadap anu leutik teh geus robah. Di rohangan tengah eueuhna naon kosong. Tapi di handap pinuh ku sesa bulu hayam hideung jeung urut getih anu geus garing. Cahaya beureum teh datang ti kamar tukang. Panto kamar eta muka saeutik. Sora seuri ngigik kadenge deui ti dinya. Ujang anu mawa senter badak maju panghareupna jantung naratug tapi amarahna leuwih gede. Panto kamar didorong lalaunan ku Ujang. Anu katingali di jero kamar eta ngajadikeun sararea istighfar. Ieu lain kamar, ieu tempat ritual. Di tengah kamar Mang Dadap keur sila taranjang dada. Awakna anu begang teh pinuh ku tulisan rajah make getih. Panonna beureum tapi bibirna teu eureun seuring ngiki. Di hareupeunana ngajogrog hiji buntelan lawon hideung anu geus dibuka. Di luhur lawon eta tali pocong salhapi. 5 siki tali anu geus kuleuheu pinuh ku taneuh jeung getih. Tali eta gerak-gerak sorangan siga cacing anu kapanasan. Di jero kamar ngagantung bangke hayam cemaning. Getihna masih kene netes ditandean ku batok kalapa. Cahaya beureum teh datang ti areng dina parukuyan anu ngaluarkeun haseup bau menyan campur getih. Eureun Dadap sadar. Ujang ngagorowok nyorotkeun senterna lempeng ka beungeut Mang Dadap. Mang Dadap lalaunan muka panonna. Panonna hideung kabeh. Eueuh bodas-bodasna manehna seuri ayeuna seuri anu jelas. Geus kaset budak kota. Sora narobah jadi 2. Sora Mang Dadap jeung sora Parau si Dalang bareng. Uting ieu aing jeung Salapi bakal ngahiji. Aing bakal jadi pangbeungarna, pangkuatna, jeung nini maneh bakal jadi panto kahiji pikeun kekuatan aing.
Ulangkeun tali eta, ceuk Abah Karta. Mang Dadap seuri deui. Ulangkeun. Moal, tali ieu geus jadi milik aing. Salapi geus jadi budak aing. Tingali. Mang Dadap ngucapkeun mantra anu teu kaharti, sorana handap ngagereng. Tali pocong anu dina lawon hideung ngadadak ngajerit. Haseup hideung anu bau bangke pisan kaluar tina tali eta, haseup ngumpul di tengah kamar beuki lila beuki ngawujud. Di hareupeun Mang Dadap, pocong salhapi ngajanteng. Wujudna leuwih pikasieun tibatan di imah Ujang. Awakna geus teu bodas deui tapi hideung ku taneuh jeung getih. Beungeutna ruksak parah, panonna bolong tapi tina bolong eta kaluar seuneu leutik warna beureum. Serang maranehna budak. Jaga dudungan maneh. Ceuk Mang Dadap nunjuk ka rombongan Ujang. Pocong salhapi ngagereng. Manehna langsung ngabelesat ka arah Pak RT. Pamuda ronda pabureisat. Pak RT ngagorowok sieun tapi Abah Karta geus siap. Manehna ngabalangkeun uyah kasar anu tadi geus disiapkeun. Blar uyah eta keuna kana awak pocong salhapi. Makhluk eta ngajerit, mental ka tukang awakna ngelun tapi teu leungit. Moal mampu Karta, ilmu maneh ilmu leutik. Mang Dadap seuri. Abah Karta ngalieu ka Ujang. Jang, lawan urang lain pocongna, eta mangan budak. Lawan urang dalangna. Pegatkeun ritualna. Kuring jeung Pak RT nahan si salhapi. Ujang ngarti. Abah Karta, Pak RT jeung Mang Udin langsung maju. Ngurilingan pocong salhapi. Teu eureun macakeun doa jeung ngawurkeun uyah, pocong eta ngamuk tapi teu bisa ngadeuketan maranehna. Ujang ayeuna nyang hareupan Mang Dadap. 3 pamuda ronda ngajaga di tukangeun Ujang. Sieun tapi nekat. Ngan sakieu wan maneh budak kota. Rek ngalawan aing. Mang Dadap nangtung awakna nu begang teh katingali aneh. Kulitna siga anu teuas. Ujang teu ngajawab, manehna sadar Mang Dadap geus lain manusia biasa. Manehna geus kasurupan ilmu hideungna sorangan. Aduh fisik moal meunang. Ujang neuteup ka tali pocong anu masih keneh dina tehel. Eta sumberna. Teu mikir deui Ujang narajang. Lain rek neungeul Mang Dadap, tapi rek ngarebut tali tea. Tapi Mang Dadap leuwih gancang. Hiu dengan Mang Dadap nampiling si Ujang. Plak! Ujang mental nabrak bilik. Rasana lain ditampiling ku leungeun tapi ku beusi nyeri pisan. Lemah. Mang Dadap seuri. Di sisi sejen Abah Karta beuki kadesek. Pocong salhapi beuki ngamuk. Jang, Daliana kudu dibawa ke makam.
gancang. Ujang hudang deui, getih kaluar tina sisi biwirna. Manehna neuteup ka Mang Dadap anu keur seuri sombong. Maneh dendam ka kulawarga kuring, Mang? Tanya Ujang ngos-ngosan. Mang Dadap eureun seuri, panon hideungna neuteup Ujang, pinuh ku dendam. Nya, bapa maneh ngarebutan aing. Ini maneh ngahina aing. Kulawarga maneh hirup senang di kota. Ari aing sangsara di dieu. Ayeuna gigi giliran aing. Uelmu ieu, ku budak ieu. Aing bakal ngarebut kabeh. Maneh salah, Mang. Maneh lain ngarebut, tapi maneh keur ngancurkeun diri sorangan. Ujang lumpat deui, tapi ayeuna manehna teu narajang Mang Dadap. Manehna narajang Parukuyan. Parukuyan ditajong ku Ujang. Areng beureum langsung awur-awuran. Wah, urang ajar. Mang Dadap ngagorowok amarah, ritualna kaganggu. Basa Mang Dadap ngalieu ka Parukuyan, Ujang ngagunakeun kasempetan. Manehna luncat ngarawu buntelan lawan hideung anu eusina tali pocong. Jang, balangkeun. Abah Karta ngagorowok. Mang Dadap mali, panonna beureum. Ulah jang, balangkeun. Manehna rek narajang Ujang. Tapi Ujang ku sesa tanagana ngabalangkeun buntelan eta ka Abah Karta. Abah, bawa ka makam, gancang. Hap, buntelan ditewak ku Abah Karta. Pak RT, Mang Udin, bawa Abah Karta ka Pasir Astana. Ayeuna. Ujang ngagorowok deui. Mang Dadap jeung Pocong Salhapi ngajerit bareng. Maranehna sadar. Ulah, aing moal ngantepkeun. Pocong Salhapi langsung ngabalesat, rek ngudag Abah Karta. Tapi Ujang geus luncat, ngarangkul awak Mang Dadap. Lawan maneh aing, Mang. Lain Abah Karta. Mang Dadap ngamuk. Manehna gujul jeung Ujang. Silih teungeul, silih cekek. Ujang babak belur tapi teu dilepaskeun. Manehna kudu nahan Mang Dadap di dinya. Abah Karta, Pak RT jeung Mang Udin geus lumpat kaluar nuju ka Pasir Astana. Pocong Salhapi rek ngudag tapi siga anu bingung, siga aya dua parentah, hiji ti Mang Dadap nya ngalawan si Ujang, hiji deui nalurina ngudag talina. Akhirna pocong eta ngablesat kaluar ngudag Abah Karta. Di jero imah tinggal Ujang, Mang Dadap jeung 3 pamudarona anu ngabantuan nahan Mang Dadap. Samantara eta di Pasir Astana, Abah Karta, Pak RT jeung Mang Udin geus nepi ka kuburan Salhapi anu ngaliwung. Napas maranehna ngahegak. Gancang Pak RT, kalian deui saeutik, ulah jero teuing. Nu penting katutup.
Pak RT jeung Mang Udin gancang ngagali taneuh ku leungeun jeung pacu leutik sesa si maling. Pocong Salhapi datang. Manehna ngajanteng di hareupeun maranehna. Panonna beureum hurung. Dari Abah Karta nangtung di hareupeun kuburan. Salhapi sadar, ieu imah maneh. Tali ieu hak maneh. Lain hak si Dadap. Balik ke tempat maneh. Istighfar. Pocong eta si anu bingung ngarandeg. Di tempat Ustad Maman di imah Nini Asih. Ujug-ujug Nini Asih ngajerit deui. Panas, panas, lepaskin aing, Dadap, kurang ajar. Ustad Maman kaget, ieu sora Mang Dadap. Siga anu keur kasiksa, Ustad Maman teu eureun maranehna beuki tarik ngajikir. Balik deui ka kuburan, basa pocong eta ngarandeg, Abah Karta teu miceun kasempetan. Asupkeun Pak RT. Buntelan lawon hideung eusi tali pocong eta dialungkeun kana liang kubur. Blek. Pocong Salhapi ngajerit. Manehna rek narajang, tapi Abah Karta geus ngawurkeun taneuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik siah ka asal. Pas tali pamungkas katutup ku taneuh. Seb. Pocong Salhapi ngajanteng kaku. Awakna ngageter. Seuneu beureum dina panonna pareu. Haseup hideung anu tadi aya dina awakna lalaunan leungit. Makhluk eta neuteup ka Abah Karta lila. Ti bolong panonna kaluar haseup bodas jeung aya sora anu lain ngagereng, sora Salhapi anu asli. Jaman manehna keur hirup. Atur nuhun, Bah. Awak pocong eta robah jadi haseup bodas anu seungit, lain bau bangke. Haseup eta asup kana taneuh kuburan Salhapi, tuluy jempling. Dina waktu anu sarua di imah Mang Dadap, ujang anu geus rek beak tanaga keur dicekek. Mang Dadap seuri. Paeh maneh budak kota. Tapi ujug-ujug Mang Dadap ngajerit. Sorana tarik pisan pinuh ku nyeri. Cekekanana leupas. Manehna nyekelan dadana anu siga rek bitu. Mang Dadap rubuh kana tehel. Teusik deui. Tina irung, ceuli jeung bibirna kaluar getih hideung. Elmu hideungna geus malik. Tali anu meungkeut manehna jeung Salhapi geus pegat. Jeung kakuatan setan eta anu geus teu boga wadah malik ngancurkeun tuana sorangan. Ujang ngagoler dina tehel ngos-ngosan neuteup ka Mang Dadap anu geus teu daya. Isukna basa sora dan subuh kadenge,
Ujang keur diuk di teras imah Ninina. Dibopong ku Pak RT. Di jero kamar kadenge sora wandang ceurik, tapi lain ceurik sedih. Ujang. Ujang nangtung sanajan bari teterejel. Manehna asup ka kamar. Nini Asih keur diuk. Panonna teu molotot, panonna ayeuna neuteup ka Ujang hane. Jang, incu Nini geus mulang. Ceuk Ninina sorana leuleus pisan tapi jelas. Ujang teu bisa nahan. Manehna lumpat ngarangkul Ninina anu begang. Ceurikna bitu didinya, ceurik lega, ceurik capek jeung ceurik bunga. Nini lapar euy. Nini hayang sangu haneut jeung sambel. Ceuk Nini Asih bari nepak-nepak tonggong si Ujang. Ujang seuri bari ceurik tali geus meungkeut. Tali kulawarga anu leuwih kuat tibatan tali pocong. Lembur Pasiruni geus mimiti normal deui. Mang Dadap gering parna. Awakna jadi begang teu bisa ngomong. Elmu hideungna geus ngaruksak badanna. Warga lembur milih pikeun teu ngahukumna, sabab hukumanana geus ditampa tinu Maha Kawasa. Ujang masih keneh di lembur, ngurus Ninina anu geus mimiti bisa leumpang deui. Hiji sore, Ujang keur ngopi di teras imah, neuteup ka pasir astana anu katempo hejo ti kajauhan. Ninina datang mawa goreng sampe. Geus lila teu ngopi jeung si Nini nya, Jang. Ceuk Nini Asih. Mohon ni, Ujang karunya ka Nini. Tembal Ujang. Nini Asih neuteup Ujang. Ulah sok ngarasa pinter teuing hirup di kota teh, Jang. Dunia dengan saukur anu katempo ku panon. Aya kahirupan sejet, karuhun urang geus apa ti baheula. Matakna ulah poho kana Purwadaksi, ulah poho ka Gusti. Ujang ungeuk, hatena pinuh ku rasa hormat anu anyar. Manehna ayeuna ngarti. Manehna mulang ka lembur Pasirhuni salaku pamuda kota anu sombong. Tapi bakal balik deui ka kota salaku Ujang anu beda. Anu geus ngarti yen dunya teu sadarhana sakumaha dina layar laptopna. Di Pasirhuni kuburan Salhapi geus dirapihkeun. Kembang-kembang mimiti tumuwuh di luhurna. Tali geus meungkeut balik ka tempat asalna. Cag